Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi. Di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3,5 liter. Beasna nupang bagus dari siapkeun. Keutamaanana keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah, balik ka Jawa Timur. Memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing. Sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising kieu di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tak daki aing. Aing mah ditu itu bae sih. Kurang keneh tah sia. Kurang keneh ka dieu. Saekeun. Sakali deui. Supaya mantap ibadah urang lain lalagaan, kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantep. Tama dek mere bae besi emas-emas mbak-mbak dek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu ka lebaranna. Acana berangkat di dia tanggal 28 macet dekat Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat. Acana moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ka Surabaya, di Surabaya ngazakat. Acana kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat tolol tah budak. Loon atuh tah mah. Zakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam minggu tah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acana dek 10 poe deui ka lebaran heug bae teh naon. Acana dek kuari bae encan. Encan kuari encan. Cara supuasana ge encan. Encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Endeu ka masjid urang ngazakat di masjid. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping meneng ti bupati pan imamna ge atuh. Eta imam blon. Nah, mending penting bae geus penting bae geus daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir miskin. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah, teangan tukang perang. Di urang mah perang lagi henteu. Anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan
tukang 2 tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya, atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya, di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus teh direkrut kembalikeun, tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah, 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran peberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakatna bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun, masalah. Fakir miskin geus karumpul ku ari mah. Tuh, bagikeun. Ku ari kumaha lamun di ka masjid kan? Teu meunang. Kamu sholat teu meunang. Cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg. Masalah. Ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae, fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunna ka BHS, dibelikeunna ka Atlas, dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagin teu. Aya henteu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah. Jadi kurang sreg. Fitnah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Bisi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae teh mah RT mah. Mangga. Urang mana fakir miskin. Jadi meunang plong hate. Nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu. 3 liter setengah tah deuleu ku sabelah mata. Ini pokoknya nek zakat nek asli pokoknya ini ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insirofkeunna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Teu masalah kula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun berarti dituna. Heuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jelisia. Aing baca kitab atuh je. Emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu uci mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dijalankeun dijual ku aing. Sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah hareupak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu atak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak ke masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Ya bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh tuh wanin bae aing sieun mun didatangan ku nyana paan. Henteu ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodong deuk henteu sabodong geus bae.
geus jadi tumbal aing mah dioromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh ka ditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi tadina menang ila manalaw yang atuh amilin baru sama tuh amin menang gitu tak ngaji kadang ikut celi beta jatuh mana ya tuh ini cuma menang saya orang ngomong ini bener kan sorogan kos gitu tanang kos gitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa ngadengekeun tuh budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tiro ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok jasa ye barang sana bahasa kisoleh aya beta parang sana eta ku hook ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana geus ada halang-halang atuh kumaha ka bae kan ditu nama teh mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat ge moal teu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah jika ada kaliwat awas kemudian taraweh kukula teu dibacakeun kitab dina hadis tajul jamekna panjang teh tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sida Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu besi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar ieu duduiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sida Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi besi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 bae urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu nah mantap ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantap pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna cenah Kangjeng Nabi mah 11 Kangjeng Nabi 11 teh witir kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan salat teh 11 rakaat eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang
geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 ai moal lah moongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu bae tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengsirikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya neuk ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang panjang teuing nya jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe minggu kedua 15 poe urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur urang ngaji deui sakumaha biasa nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam Bapak urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdara salasina yauman di jero beuteung nyesa 30 poe ya Arab Adam turun maneh eta teh akan dilarang teu meunang di deukeutan teu meunang di dahar ku anjeun dirobak turunlah Kangjeng Nabi Adam nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4 nomor kahiji daun sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang nomor kedua kulit iyalah nu pake beber ampok-ampok nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam nomor kaopatna ieu adalah getah ambar 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam langsung turun di India ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh beak-beak 30 poe seueuh 30 poe ya Adam irfa hei Adam tangga tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih
maka Kangjeng Nabi Adam diterima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda diterima tobat menang Lailatul Qadar. Aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Numantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deket ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, dibere tempat anu mulia, diberi tempat sebagai penghargaan deket dak anjeun ka kaula sorga, di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal diberi tempat di neraka sakitu jangan. Numantak Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira. Hiji ngabubunga sorga, dua nadhirun nyingsenan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyir wa nadhir atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir. Dudukeun ieu jalan surga ieu. Ieu jalan neraka ieu Golkar ieu. Kudu tudukeun. Ulah sambarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran, pemerintah tugasna corong Amerika sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika, kepanjangan sungut bule kiai mun mimiru kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese tah jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palesa badun kulun palesa teh kudu buktikeun bae kos kitu ulah nyaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek palu kuduna teh mah teu nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huhahe naik avansa sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna avansa di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong Golkar si Amerika deui bah atuh teman teu bae ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dicerita teh kitu bae. Henteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahida wa mubasysyira wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at'am dahar dua wasyarab minum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu gua perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia muntak Ibnu Lusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama kadituna aya idkhulu zakar bisa eta Ibnu Ruslan nikmatud dunya salasan fardul taban namun wa qublatun wa idkhulu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium idkhulu zakar tah ngabebeskeun kana kol tongprong
putih atuh kumaha ngomongna sia eta coba eta jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa ikut cenah aduh masya Allah emang orang Jawa mah pikasirian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 bareng datang ke istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul nyana kieu bae astagfirullahalazim gideug bae di tadi hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh dasar teu nyakola orang NU teh teu nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pamajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu ta mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum artina to'am teh kadaharan timimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiban nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas geura siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo tuh cenah kiai geus 4 peuting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta nah ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia terhadap hamba terhadap jelema tidak deukeut ka Allah nu opat eta ngahalangan deukeut ka Allah jelema loba dahar jauh jeung Allah loba nginum jauh jeung Allah eta mah deukeutna jeung kebobule nomor katilu jima jauh jeung Allah nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta hees aloh aing mah boro jeung Allah jeung dulurna jauh jeung babaturanna teh jauh ieu molor nah ieu lah hijabun lil abdi anillah memendak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opatea jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti insyaallah salaki bageur ka pamajikan bageur ka salaki eta Ramadan teh kos kitu tah ka anak bageur ka tatangga bageur anu boga mere nu teu boga menta bageur ngaranna insyaallah istimewa jasa ya Allah hiji nomor kedua na hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan kunaon emang ieu sasakalana inna abana Adam alaihi salatu wassalam sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala
begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirubak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga 4. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu ayam madu sacak-sak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. 4 Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India. Ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tangga. Tah dihampura dosa sanggeusna kahitutkeun kaisingkeun kahitutkeun kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburinyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongengna batur mah ngaburinyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Loh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga itu Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ya tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam mah Masya Allah karim tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu innallaha ta'ala khalaqal aqla sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah cak Gusti Allah ya aqlu aqbal hei akal madep fa aqbala akal madep ka Gusti Allah semoga cek Gusti Allah ya aqlu adil hei akal mungkur anjeun akal adbaro mungkur nurut jasa akal cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana saha anjeun jeung saha kaula cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif Gusti pangeran abdi ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif cik Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka
kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun akalan akalan teh geus kitu pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun mah atuh geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu akbil ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab Pakolat anane wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi ya nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta-anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta-anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu nah cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye summa ja'alaha pinaril jumi atas sana kuari make seuneu lapar nafsu digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar ieu diulah itu diulah ieu diulah itu diulah ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae ta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun kuari kahayang teh diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu
kaulah hamba Gusti Pangeran. Cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh orang kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus satu kuari mah kieu bae aujaballahu alaihi bisabab dzalik manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik we. Ya nafsu tah aya nafsu. Atuh nafsu teh rek hareup ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu tarawih teh daek menghadap. Kereknya nantu tarawih nage. Milihannya nanu 11 di mana oi? Tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah di mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Urang kirim Fatihah kedua kali ka Ibu Hajah Quraisy, istri Guru Simkuring kamari sabada umroh di bandara. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah salajengna kanggo almarhum Haji Syukur Ditalaga nu maot Jumat kamari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala qisasa baina 'abdil muslimin wa hurrin dhimmin. Tawajib qisas lamun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka cuman status kafir zimmi. Dina pembunuhan nu bakal dikenakeun hukum qisas bales pati eta kudu mukafaah syarat. Kudu akur dina agamana. Lamun saurang abid agamana Islam, abid muslim, saurang deui jelema merdeka cuman kafir zimmi. Talamun aya abid mayahan muslim, jelema merdeka mayahan jelema abid, taeta henteu kudu dikenakeun hukum qisas. Eta keur carita
antara abid jeung merdeka. Kuari makieu abid kabantu ku muslim, urin turun ku kafir. Sugan meureun aya persamaan ja abid cuman muslim, jelema merdeka cuman kafir. Mun terjadi pembunuhan antara abid muslim jeung jelema merdeka kafir zimmi, apakah kenaan ku kisos? La kisos baina abdin muslimin wa hurrin zimmi. Jadi keunggulan anu terjadi di salah sahiji jelema kasipatan abid ku muslim pan jadi terangkat. Sanajan abid boga kaunggulan muslim. Taeta kaunggulan muslim na Islam terhadap abid teu bisa nambalan kana kudu kisos tetep bae lantaran teu sapagodos antara abid jeung jelema merdeka, maka teu kudu kakenaan kisos. Panjang dongengna ya kisos teh, tapi hese dilaksanakeun moal bae beureun di urang datang ka urang pararaeh moal dilaksanakeun lima hukum kisos. Lantaran sakumaha nuku kula dicaritakeun ku urang kasaksian bentuk nagarana lain negara Al-Qur'anul, negara Belanda. Geus atuh teu berjalan hukum Al-Qur'an. Sanajan pagulituk di kursi DPR kiai nu jadi bupatina kadang-kadang mah atuh kiai, gubernur ge aya sababaraha kiai, tah eta tetep bae teu berjalan lantaran tetep di jerona aya Kristenan, bentuk negarana demokrasi. Jadi hukum dipasrahkeun ka rakyat. Lamun cak rakyat menang, mun cak rakyat ulah atuh salilana hukum teh diombang-ambing ku nafsu. Padahal mah ieu urang diciptakeun ku Allah geus mere hukum fikihna, hukum tauhidna, hukum politikna, dina fikih, hukum ekonomina, budayana kabeh geus aya dina Al-Qur'an, diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teu make kumari ngan dimuludankeun we Kangjeng Nabi ke dirajabankeun. Malah Muhammadiyah manggeus ngaulah-ulah muludan jeung rajaban. Beuki pareum bae atuh di negara. Geus kajen teuing ieu urang pabisa-bisa bae dumadeheus ka Allah jeung tanggung jawab di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ka dieu cek malaikat. Mane ieu pan ngabunuh moho. Juga ia ente dihukum, ente dibunuh deui, jia tebongan saha cek Zaid. Ya kula mah siap bae andai kata dibunuh. Kula disidang, aju kula mere duit jaman. Itu beta masa bodoh malaikat teman. Kula mah hayang aman fid dunya wal akhirah. Wah, ajak malaikat bawa ngomong sia. Pasti jedek nama ke pemerintah ketika bertentangan jeung Al-Qur'anul Karim. Sakitu bae.
di negara demokrasi lamun sepakat makin baik negara nama demokrasi rakyat batunya aturan hukum di DPR supaya dijalankan hukum kisos bisa sebenarnya mah hukum had memaling potong leungeunna maling kedua kali potong leungeun kenca maling katilu kali potong sukuna maling ka 4 kali potong suku kenca maling deui potong sakieu maling deui potong sakieu maling deui jeung ke kos bonteng azana nu kos bonteng azana bangsa DPR MPR menteri sareweleungeunna mantang nya nambung ieu hukum undang-undang meunang ti Al-Qur'anul Karim nyana nu kena ieu masa kadar supaya orang menyadari bahwa kos kitulah hukum Allah. Kumaha lamun aya bapa mehan anak nah bapa mehan anak mak mehan anak eta kudu dikisos apa henteu baheula mah loba dongengna mak ngulub anak anak teh kita ada koe gaya diaseupan insyaallah di jalan baheula mah ngan kos kitu atuh kuari loba jasa jalan untuk mengarah ke pembunuhan aju temenang masalah saeutik lah ieu mah geus ulah pati di perpanjang teuing ieu mah jeung moal dilaksanakeun ieu lah asal dibaca bae geus lah teu masalah sadajan bae ngopi ge ngaji kieu mah masalah bari ngarokok cek nu di luar atuh geus kami mah eukeun kudu dibeja ewe sekadar koleksi hukum urang ngajina sekadar menanggan cara bapak mehan anak taeta apa kudu kisos apa henteu atawa bapa mehan incu apa kudu kisos apa henteu cek dina aturan hukum syara wala biqatsli waladin ayalah kisos wajib kakenaan hukum kisos biqatsli waladin bapa nu maehan anak atawa anakna anak incu berarti wa in sapula sanajan saping asor kahandap terus maehan incu maehan buyut bau eta mete kudu kakenaan ku hukum kisos la yuqadul lil ibni min abihi lantaran darah daging manehna kami sebab ayana anak disababan ku ayana bapa sebab anak eta ayana disebaban ku bapa jadi bapa sebab anak disebut musabab geus la yakunu sababan fi adamihi atuh teu kudu tabat teu kudu dikisos mantep lamun bapak mau anakna ibadah atuh ngucur bae ka bapana sebab bapak teh jadi sabab ayana anak indung maot anakna ngaji ngucur ka dieu anakna salat ya salat fardu puasa fardu tahajud kabeh
ngucur bari tengurangan kamu jadi anak ulah disangka babagi ngucur baik gitu sebab ayana anak disababan ku ayana bapak sabab emak takir carita ganjaran Kercarita ganjaran nikmat jasa urang masantrenkeun anak urang bisa maca Quran kabelah dituna anak urang teh magahan ngaji minimal salatnya narapi ibadahnya narapi komo datang ka istimewa mah salat teh datang ka bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah teh nah bapana ngajopak di jero kuburan indungna ngajopak di jero kuburan gesannya nama ibadah teh tak eta teh ngucur bae anak tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain Allahu akbar terus tiis ke jero kuburan Masya Allah nikmat jasa lantaran bapak teh jadi sabab ayanaan nah Panke lamun ditanya di akhirat ya. Jadi Aisyah bisa ibadah teh ite kusabab sa. Kusabab bapak abdi. Naon mentak jadi sababan baheula abah abdi totoker. Hasil totoker keluar abdi. Eta. Masya Allah, komo aja di pesantren mah. Waduh geus pohara jasa ya Allah ya Rabbi urang mun boga anak 5 hiji di pasantrenkeun jang naon jang deposit amal urang aing amal aing kos kieu salat aing kos kieu saja aing kos kieu cakrarasan aing maja meureun sakihayan aing mah ilmu wallahu alam lah ya bayar harapan teti anak ya anakna bisa ibadah atuh bapak jeung indung ngipas di jero kuburan insyaallah pan ngarobrol di alam barzah teh jeung tatanggana cak tatanggana bibi meku ngeunaheun teuing eta loba jasa nu ngiriman anak pesantren bibi pan kuru amat aduh sakola bae anak bae lah jumeun budak rada kena korupsi ya Allah ya Karim Masya Allah ngeunaheun jasa urang percaya iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salah shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah ya Allah nu ngucapkeun kangjeng mah yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu kangjeng nu nyarita kepanjangan bahasa Allah subhanahu wa ta'ala tapi di akhir zaman mah bapana yang masantrenkeun anak nambung dianterkeun ku indung bapana can datang ka ieu mah anak geus adi datang ka ieu mah anak keur ngarokok sial-sial teh aju ditanya deui ku anak emang abah di mana heula tangkorak sia meureun anak mending mun teu nanya heula deui cepetan kula cenah aduh sareudang bapak ada sial jasa eta nikmat jasa lamun urang boga anak urang daek di pasantrenkeun aju betaheun di pasantren ulah waka nyaritakeun bisa ngaji heulanan eta ku niat masantrenkeun ge geus aya dina jalan Allah geus mantep jasa komo datang ka bisa baca Quran komo datang ka bisa ibadah waduh geus teu kudu salat bapana geus cukup geus di anak mah kiriman mah geus masyaallah kan hese jasa hese
komo zaman ayeuna mah tuh geus nyaritakeunana informasi melebihi kecepatan cahaya. Geus pokona mah ieu mah zaman teh pakuat-kuat bae geus kaharepna mah. Ieu kakarak tahun 2012. Wah, ulah diharapkeun tahun berikut bajan berikutna beuki bagus. Ma min zamanin illa ba'dahu syarr. Geus kaditu nama meureunanan zaman incu urang mah zaman incu urang meureun di urang geus hampir cara di Hollywood. Emang mana Hollywood? Di dinya deket Putat Hollywood. Geus baregana kesempat ikutan. Pokona mah ieu mun aki-aki datang ka zaman eta betah. Tah pokona mah. Gusti cak nafsu capi lamun urang ngukur ku iman urang inggis urang buuk kuaring geus ngarundai ping-ping geus diumbar dada geus masyaallah endeu kumaha betah masantrena budak di pasantrenkeun bapana mah jahayang ai deudeulean neuleus susu nongtop teu kuat moal kuat. Mun lain bener-bener tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah matu ngahayukeun bae nu penting menggerak urang. Allah matu pangeran nu kuku bahagia tuh ayo bae aing mah mere tanaga mere ayo sia nu penting ikhtiar sia ka mana arahna. Tah kitu nya ye lamun aya bapa ngabunuh anak teu kudu dikisos indung ngabunuh anak teu kudu dikisos lain berarti teu doraka besi disangka wah teu doraka ye lah anak nu itu mah paehan bae ku aing kesel aing aja teu doraka gan teu wajib kisos lantaran anak teh darah bapa teh mentek teu bisa diaku mun lain anak urang haram ngaku bapak ka lain bapak tuh haram sarua bae mentek ngaku turunan ka lain turunanna tuh haram namun ajam ngaku Habib disiksa ku Gusti Allah emang kumaha gitu aya urang Pakistan okos Habib ngaku Habib teu kudu ku urang dilaknatna ke ku Allah ge dilaknat engke ge di akhirat haram teh ngaku nu lain bapak di aku bapak urang lain anak kiai aju urang supaya hebat ngaku anak kiai kaeta ngaku kos kitu teh moal kebal ge terlaknat homo di akhirat nama homo aju nyanana ngaku kiai mah di lemburan teh aya kiai anu eta kula ayamnya oma kula eta masyaallah ih cak itu teh ku beneran ih alhamdulillah pas jadi imam badeg dog pan kiai jadi kos kiai imamanana waladoli walalahu teu kudu kisos anak maehan bapak wala kisosok lahu teu kudu wajib kisos lamun anak maehan bapak atawa bapak maehan anak padahal kieu ieu mah maksudna Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti teu kudu kisos ka anak lamun ieu bapak maehan seseorang nu aya hubunganna jeung anak maksudna kos kitu anak teh teu meunang males pati ka bapak lamun bapak maehan hiji jiwa nu aya hubungan jeung eta anak
contoh ndek aya sifat ka pamajikananan atawa geusang Ki Zaid kawin jeung Nyi Sarwiti kemudian hasil perkawinan Zaid jeung Nyi Sarwiti teh boga anak Khalid dididik gede Zaid usahana maju di limbah nyokot di itu hasil gelut di Gajah Tunggal menang ribut alhamdulillah jaai dunia limbah mah dunia geng teu bisa ustad dagang limbah moal maju merekpek kajian ngopong merekpek ustad santri dagang limbah moal bisa kecuali kudu masang kumis limbah mah teu matu waduh lah sembarangan dagang limbah mah lantaran berhadapanana jeung besi kudu make tangan besi di mana-mana tah kudu ngajawara lantaran atuh dagang limbah mah nu berhasil teh jawara kabeh ge jawara teh lamun teu nyandung eta mah lain jawara nu kos kitu mangarana banci jawara teh nyandung teh jadi atuh jadi jawara rada naonan jawara teh nyandung mah teu dihargai pokoknya kurang wibawa we lamun jawara teu nyandung ya tadi nama rada bagus imah tangga teh lantaran jawara otomatis bebeja ka pamajikanna biasa meme kawin teh muarah bae heula brak brek brok bae cak pamajikanna kunaon isi salaki teu puguh-puguh marah ulah ngomong aduh getel-getel pamajikanna isi kakak kunaon ah sudah aya urusan batur bae saminggu dirasakan aku pemajikan pan salaki marah bae gas pokona ieu mah kuku magir kawin deui oh eta kalau embung mah dicandung mah balik sia geus pokona mah hese bae jeung jelema jawara mah lamun encan balik deui nyana ka jalan aslina atuh kitu bae jawara di kantong nu biasana duit kartu remi gaple domino kartu kasino Indro Dono lebur geus mah nyahoeun bangsa main-main kasino kitu istilahnya nyaho na koprok pemainan zaman Siti Nurbaya emang kiai jago nyaho ngaran doang sarua kesimpulanna mah ieu Ki Zaid nu ngajawara teh geus kawin deui jeung urang Karawang menang 5 bulan kawin deui jeung Subang oh aduh mantep biasa pokona mah pamajikan anu kolot nu tatadina aya 80 timbanganna kuari barang dicandung 35 Masya Allah tulang kadeulean tulang diangkat ku cinggir kaangkat kuru ieu nu kolot kuru lantaran tetep nu kolot muarah bae keur baheula babanda teh keur susah panjing aing geus sugih kunaon jeung batur teh ngomong gitu dah bikang mata bikang cewek teh kos gitu teh cewek teh cek urang Jakarta mah cewek ai cek urang Rawakidang mah ewek lalikat gade-gade dia jeung saka dia itu jeung ewek gula cenah geus tenang we cenah ngomong kos itu teh tenang we bahasanya na urang mah nu ngadeng yang murid ka 10
keur susah jeung kula terus itu naon ngaranna berjuang jeung kula barang kuari geus rada bener kunaon jeung batur eta kos kitu awewe mah padahal mah jasa laki moal ka mana harta jatuh aya hakna tetep bae kitu bae tetep sanajan digilir adil jujur ge ngan deres doang aya jujur mah ngan ieu bajawara mah tuh teu jujur biasa dino ngora mah 15 poe dino kolot mangan nyeuseut doang seseh dah sare geus cilok atuh kos kitu bae eta mah jawara Lampung tah kulantaran ngomong bae asal datang salaki ngomong asal datang jadi cambedut asal wah geus berang-berang borong kesel Ki Jahit teh sial beureun teu nyahoeun aing jawara meureun lah beresan bae ku aing dibunuh sarwiti teh yang tenang hirup aing guys bunuh beres jadi aing mantep ngajawara ngeunaheun aing mabok aya di aing ngabunuh aya di aing sedang geus pokokna kana raka ge meujeuh aing mah kita tetara ranggung je datang anak kadinya mana ngajopak wah iya pembunuhan padahal di deuleu peso bapak iya mah peso bapak geus kajahoan kasimpulan nama bapak ngabunuh pamajikanana pan eta teh anak tak anak aya apakah menang males pati ka bapak kusebab bapak ieu ngebunuh pamajikan pan ari bapak mah ka pamajikan deung-deungeun katalian sote ku akad nikah tapi pan ai anak mah ka jeung emak darah daging jeung bapak darah daging tak kuari pamajikan anak teh bapak teh ngabunuh pamajikan kuari anak tak anak menang tak henteu tak kuari ngadakwa males pati ka bapak teu darah daging teu mah sidang hukum mah hukum ngan ulah dikisos kita mah kudu bayar diat jiwa ai dibunuh mah ulah tetep bayar 100 onta ngan teu kudu dikisos ilah wala bikotsli waladin walalahu jadi teu kudu dikisos teu aya kawenangan untuk males pati ka anak nu bapakna ngabunuh pamajikanana tetep bayar diat membayar baik masya Allah atawa ngabunuh pamajikan anakna Khalid anak Zaid hasil perkawinan Zaid jeung Sarwiti kuari ki Khalid geus nikah deui jeung nyindun urang Cikupa tak eta kuari nyindun teh lantaran ngabatan bae ka Ki Zaid tak eta dibunuh ku Ki Zaid berarti Ki Zaid ngabunuh minantu nah ieu incu ye aya anak ye anakna anak berarti incu besi pajar lain darah daging kede eta teh tasal sosial silahna aya bapakna boga anak anakna boga anak deui tetep bae mun eueuh bapana pan bapak kolot walina anak itu ketika ieu bapak kolot ngabunuh minantu anakna tabab incuna teh teu meunang males pati anak teu meunang males pati kitu keneh incu teu meunang males pati kanu jadi bapak kolot lantaran darah daging lamun maehan indung mah langsung lamun maehan bapak mata tetep bae kudu dikisos ieu mah tadi teh maehan anak teu meunang ngisos maehan pamajikan anak teu meunang ngisos berarti lamun maehan anak incu teu meunang ngisos mun maehan pamajikan anak teu meunang ngisos kuari mah dibalik kuari mah anak
maehan bapak. Waduh. Geus arang geus sebenarnya mah ye ceritaan agama. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Beres. Kuarima Zaid kawin jeung Sarwiti boga anak embung di ngaranan